Bismillahirrahmanirrahim. Wala yabtadi'a jeung teu ngamimitian jalma. Ayo. Ayo cing semangat, cing semangat. Al kalama kana ngomong ingdahu dimungguh guru illa biiznihi angin kalawan izin guru. Wala yukthira jeung teu ngalobakeun jalma al kalama kana ngomong ingdahu dimungguh guru. Ya tina sawarehna teu anu wajib teu dipigawe ku seorang murid. Nyata seorang murid kawajibanana ngagungkeun guruna. Aduh, nya urang masyaallah. Oh hese can bisa ngagungkeun guru. Mana kewajibanana seorang murid teh nyata nu kahiji teu meunang leumpang di hareupeun guru, oge teu meunang diuk dina tempat guru. Nepikeun ka lamun kana mobil lagi teu wantun nyalikan juga kitu tabatur. Ayeuna sapertina ya tempat ngaosna teu wantun nyalikan. Oge teu wala yabtadi al kalama indahu teu ngamimitian kana ngomong dimungguh guru. Jadi di payunan guru mah jempling. Ya tungku. Tah lamun di dieu mah zaman kapungkur mah teu mertua kersana teh Ki Haji Abdullah Qasim Saleh ramanapun bojo. Itu eta mah di payunan buya teh kieu. Aya antekna teu teu tiasa tuang we. Di piwarang tuang oke cicing. Eta berarti saking tarik tuh. Saking tarik. Itu atuh. Itu. Ieu lamun ditanya kakara ngajawab. Ai kitu mah ai henteu mah cicing. Itu. Batur mah diamalkeun. Teu matak pantosnya Mama Hasan Mustawi di mana-mana. Mutalaah kitab ieu teh kitab taklim teh nangis anjeun. Ya kersana Mama Hasan Mustawi jiga gitu. Nangis can bisa ngamalkeun anak kitu saurna. Allah oge the wala yuksiral kalama indahu.
di hareupeun guru teh teu meunang loba ngobrol. Beda dan santri baheula di mana-mana tarajo apa teh jempling. Di pararake. Adab-adaban kanu jadi guru. Iya mah garane artina barudak teh kasupna barudak. Efeknya datos janggotan. Anger ya ari kalakuan gitu mah. Budak. Ese. Oke deui wala yas'ala jeung teu nanyakeun jalma wala yas'ala syai'an kana hiji perkara ingda malalatihi dina nalika bosenna guru ingda malalatihi oke adab-adaban murid kanu jadi guru di mana-mana nanyakeun teh tingali heula guruna. Tah ayeuna di mana-mana ieu mah jiga namana jiga nuju teu raos. Gitu. Ieu momen tidak tepat. Entong. Gitu. Hari ieu mah itu bebas we. Ya ayeuna di mana-mana urang ieu punten ya. Di mana-mana urang ka guru urang tuluy urang teh upama ngobrol terus guru urang teh upama geus aya usik kieu berarti ciri naon eta nah geus aya kesel tah urang teh kudu peka jadi murid anu pinter anu jenius anu cerdas ningan nah anjeunna teh nuju teu raos atau kumaha langsung ya mualami atau kumaha we abdi mah bade ka zaman heula sakantenan bari pamit gitu. Oh iya guru teh yang seripuh gitu. Gitu. Jadi hese apa? Hese. Lain kaya teh ieu mah. Keur diri kuring sorangan. Hese. Jadi tong maka ngamalkeun ihya. Ieu ge talim nu sakieu ipis teh talim. Tiap santri ngararaji. Santri laki, santri awe ngararaji. Tapi kumaha? Saya ngamalkeun. Tah keur urang mah ngaji teh kudu sakabehna dibulak-balik. Nah jarang anu nerangkeun dia jarangnya. Jarang. Pangna jarang teh nyata lain karena teu pernah ngaji. Ngan poho deui. Pernah sararea oge nu ngaran santri mah ngaji taklim. Ngan kitu. Komo ayeuna sorogan mah henteu dihartikeun macae ku tamat gitu beda sorogan mah beda jeung kieu ai kieu mah diterangkeun ai sorogan mah kan henteu nu penting mah apal ya, pas begitu tamat balik we naon bawaeun teu harti heup sakitu muga-muganya urang sararea tiasa ngamalkeunana. Sakitu alhamdulillahirabbil alamin. Ya